Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda dimana bae ayana para mancowor salam dunia anu mika mumut kana dongeng Sunda. Wilujeng sonten wilujeng betepang dangu di serang aki tangtosna di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pamirsa kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi sadayana pamirsa di mana bae ayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna ka Allah taala dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin dijembarkeun manahna digambilkeun rizkina dilancarkeun sagala rupi urusanna we ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya amin amin ya robbal alamin. Ngeureueuh deui pamirsa, ngeureueuh naraskeun hanca nu katunda. Nyaeta dongeng anu judulna Pangeran Ranggawita, masih dina serial silat Sanjaya Galunggung si Jawara Padang Dewa. Ayeuna nincak bagian ka-16 kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Sadajan aki medar dongeng ulah hilap kangge numean manco numean ngadangukeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados naon cenah ki supados aya notifikasi atanapi beja kana apena sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadaya pamirsa nu pantos subscribe, like, komen nya oge nge-share miralkeun dongeng-dongeng aki boh ka grup WA na, Instagram na, YouTube na, TikTok na, oge thread na nya ayeuna mah seueur geuning nya. Hatur nuhun pisan urang sasarengan tetep ngajagi, ngariksa, ngareuah-reuah, ngamumules seni dongeng Sunda supados dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep manceg, tetep jaya di udara. Urang keureueuh parsamakna sor bajigur sareng abukna mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya ngadago di sisi lembur. Sawaktu congor init heula ka jero lembur pikeun nyaran tiung. Teu lagi budak pinter eta teh geus norojol deui bari mawa kaen warna hideung. Lawon hideung dibikeun ka Sanjaya, Sanjaya nurut eta lawon teh dipake niungan sirahna. Ayeuna mah beungeut teu pati jelas katempo rada kapindingan ku tiung hideung. Geus kitu mah beral duanana lumampah deui asup ka jero lembur. Lembur teh gede jeung rame, imah-imahna gegek, ajajar rapi. Di tengah lembur aya pasar ngan bae geus rada sepi da wanci geus burit. Loba nu muka warung dikenca ka tuhu jalan teh. Cong, jajan heula yuk, kuring mah hayang bajigur yeuh, geus lila teu ngabajigur. Cuk Sanjaya kacongor nu leumpang gigireunana. Mangga Gusti, abdi mah ngiringan bae, mung saena mah jajana di warung alit wae nu rada sepi. Supados langkung aman, walon congor. Nya tuh di warung anu tungtung we cong. Sanjaya jeung congor muru ka warung nu paling tungtung. Sup duanana asup ka jero warung, di jero warung ukur aya 2 urang lalaki anu keur dalahar. Sanjaya jeung congor dariuk dina bangku nu aya di pojok warung, teu wani diuk deukeut jandela sabab ku congor dihulag. Ceunah mah bisi aya nu nempo jeung apaleun ka Pangeran Ranggawita. Saurang lalaki kolotan nu geus rada bongkok datang nyampeurkeun. Aden teh wade cuang acan api bade ngareueut. Tanya si Abah nu boga warung someah. Ari di dia ya bajigur henteu bah. Sanjaya malik tumanya.
Nyondong aya Den bajigur bandrek wedang jahe kopi tutu aya sadayana ge teh tubruk aya walon si Abah. Bajigur sagelas bah. Cong, rek mesen naon cong? Langkung Gusti bae abdi mah. Bajigurna we atuh 2 gelasnya bah. Samohon Den. Arencang bajigurna bade naon Den? Aya urap sampeut teh bah. Oh Istifani Den. Istifani. Kuring mah mesen ge urap sampeut bah. Samohon Istifani. Bade sapiring atanapi 2 piring. Sanjaya netep ka Congor. Gusti hilap panginten Istifani teh urap sampeut Gusti. Urap sampeut teh Istifani, Sanjaya kerung. Samohon Istifani teh diiris-iris tipis dikelapani sampai anu sikan aripis arali teras dipasihan parudan kalapa Gusti. Oh heueuh. Aya waya tuh istilah teh nya. Nya bah Istifanina 2 piring lah. Siabah ungeuk. Seri leutik tuluy ngaleos pikeun nyiapkeun pesanan tamuna. Teu lagi Sanjaya jeung Congor geus cacamuilan ngadahar Istifani bari sakali-kali ngaregot bajigurna. Reng sejarajan Sanjaya jeung Congor kalaluar ti warung. Bareng jeung kaluarna Sanjaya ti warung, saurang lalaki jangkung badag asup ka jero warung. Sanjaya jeung Congor haleumpang deui nuju ka karaton anu bentengna tina bata beureum eta. Tapi karake leumpang sababaraha lengkah, Sanjaya jeung Congor kapaksa ngeureunkeun lengkahna ku sabab ngadadak kadenge sora jalema nu hahaok di jero warung. Sata sora meja anu digebrag tarik. Brak! Ulah loba bacot anjeun, lamun bener ngarasa boga nyawa ranggap sia, sang hareupan dewek ieu ayeuna keneh kunyuk. Brak! Congor gancang nyarita bari paromana rada regeng. Aya anu ribut Gusti. Sanjaya Malik yang hareup ke arah warung. Congor nyarita deui ka Sanjaya. Sapertonas suantena si Marambang Gusti. Marambang teh saha Cong? Gusti hilap Marambang teh jawara jahat di Pulau Tangi kanu hobina maksa mirusa kaum manoja di pulona. Kapungkur Gusti Pangeran kantos ngutus tilu tamtama kangge ngaringkus Marambang. Tapi satiluna ge tiwas ku Marambang Gusti. Ayeuna siga nama Marambang tos mimiti wantun ngadamel onar di pulau urang. Pulau Tangi teh di mana? Pikir Sanjaya bari masih nangtung hareupeun warung di hanapeun tangkal kai. Nah aing kudu milu campur urusan maranehna. Asana mah teu perlu. Tinggalkeun we lah sangkan aing gancang panggih jeung Ratu Dewi Kasmaran. Tapi sameme Sanjaya ngalengkah deui ngadadak aya jalma nu ngalayang di hareupeun panon Sanjaya. Sigana bae eta jalma dialungkeun ti jero warung kawas babegig tina jerami bae. Wut kolayong blug. Aduh. Eta jalma ngagoak pikawatireun sirahna ngabentur tarik kana batu di sisi jalan. Sirahna bocor getihan tak-takna misalah. Bangsat sia hiat. Wes kalayong blug. Saurang deui lalaki begang dialungkeun di jero warung kawas kalakai garing. Eta jalma ragrag pas pisan di hareupeun suku Sanjaya. Dina kayaan sirahna ngabentur taneuh sarta tulang beheungna marius meh bae potong. Sanjaya teu tega ningali kayaan 2 jalma eta, awakna ngageter nahan amarah, sadeka pola Sanjaya mepera marahna sangkan tetap bisa tenang. Anjeun gerek melaan maranehna ha, rasakeun sia. Ampun aduh sobat. Plak-plok geduk. War. Si Abah nu boga warung maclang di jero warungna, labuhna nyuksuk hareupeun pisan Sanjaya. Meh bae ninggang ka Congor, lamun teu leungeunna gancang dikenyang ku Sanjaya. Abah, cek Sanjaya amarahna naik deui. Nempo si Abah babak belur garetihan tapak disiksa di jero warung. Itu si Marambangna Gusti, cek Congor sawaktu saurang lalaki jangkung badag kaluar ti jero warung.
Eta lalaki kumisna kanal baplang sangadulang bukna jabrig satonggong diikat kulawan pulas beureum. Papakeanana sing sarua hideung, bajuna teu dikancingkeun tepi ka beuteungna nu rada bucit reuk teh katempo jelas. Dina cangkengna ngagaplek pedog rubak minangka pakarangna. Eta si Marambang teh Sanjaya unggut-unggutan. Sanjaya ngahariwos kacongor sawaktu nempo aya 2 jalma sejen kaluar ti warung tuluy nangtung dikenca katuhun jalma di baju hideung. Hari jalma dikenca katuhu eta saha? Oh, eta mah si Pecut Naraka sareng si Kampak Kilat. Anak puana Marambang. Anak Gusti ogen teu emut kitu ka maranehna. Malon congor. Kuring karek inget ayeuna cong. Cek Sanjaya bari merhatikeun 2 lalaki bagang anu beungeut angkat tempo lalicik eta. Pamirsa sadayana ulah hilabia dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kanci wargi tepas Sunda. Pamirsa di mana bae ayeuna anu resep ulah galeuh online atau pitos biasanya balanja online di Shopee atau Lazada. Mangga balanjana tiasa ngalangkungan dongeng aki. Klik we salah sawes produk nu aya di dongeng aki atau anu dipangpangnya di video di handap kenca biasana. Klik salah sawiosna engke pamirsa bakal lebet ka Shopee atau Lazada. Saperantosan lebet mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge mangga sakahoyong pamirsa. Produk nu dipajang mah mung link atau cukang komo meuntas ka aplikasi. Hatur nuhun anu parantos ngersakeun balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Ku balanjana pamirsa sami sareng ngabantoskeun kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan pangrojongna urang keureueuh deui dongengna. Marambang harita keur neuteup ka jalma anu pangheulana dialungkeun ku manehna kaluar ti warung sangu. Haok Marambang nyentak ka eta jalma. Cogot budak awewe maneh teh. Ayeuna keneh kasmo. Gancang sia bawa ka dieu. Lamun teu anjeun bakal dipodaran di hareupeun jalma loba. Jalma nu disebut Kasmo maksakeun nguniang hudang, bari jeung muringis sakujur awakna karasa pasiksak teu puguh rasakeunana. Lalaki kolot si Abah anu boga warung oge nguniang hudang beungeut anu getihan di lapan ku leungeun bajuna. Sia 7 turunan anjeun teh Marambang, cek si Abah bari neuteup ka Marambang. Hai, masih wani baceo sia teh aki-aki peot. Pecut Naraka, podaran eta aki-aki teh ayeuna keneh. Pecut Naraka nyerenge seuri. Leungeunang udar pecut anu meulit dina cangkengna. Pecut Naraka ngalengkah maju. Modar sia aki-aki 7 mulut. Hiat ceter. Pecut ngaheumbat ngarah kana awak begangna si Abah nu boga warung. Wes ngadadak Sanjaya ngolebat kilat nyamber awak si Abah. Gerakana kilat kawas jamparing nu leupas tina kondewana. Gerakan Sanjaya ngareuwaskeun congor sabab gerakan ngolebatna anu disebut gerak siluman eta nyababkeun Sanjaya kawas nu ngadadak ngaleungit ngiles ti gigireun congor. Akhirna pecut panjang anu tungtungna dipasangan bandul seukeut tina wajah bodas teh ngahanca tempat kosong. Wucetar brak. Taneuh mawur mancaura kahanca ku tungtung pecut anu seukeut. Sedengkeun si Abahna mah geus pindah tempat ka tempat nu rada jauh ti Pecut Naraka. Bangsat saja mah ditiung hideung eta Marambang. Rupana manehna derek milu campur kana urusan urang, ceuk Pecut Naraka. Udaran we sakalian, gero Marambang bari nulak cangkeng. Hiu. Pecut ngaheumbat ngarah ka Sanjaya, tapi sora Pecut teu kadenge ngajebret kana sasaranana.
Si orang mah pecut teh geus hasil ditewak ku leungeun jalma di kurudung hideung eta. Sakalina ku Sanjaya dikadatkeun bari ngerahkeun tanaga jerona. Kalayang bae awak si pecut neraka teh ngalayang hiber katarik ku tanaga pecut. Pecut neraka ngalayang nyamperkeun ka arah Sanjaya. Bareng pecut neraka geus deukeut, suku Sanjaya sakilat ngacejek dadana si pecut neraka. Hiu, jabrot. Celeng. Pecut neraka mah celeng ka tukang bari bahamna calangap sarta nyemburkeun getih seger. Kalayong gedebut. Pecut neraka dibanting tarik kana lemah, manehna kokosodan kawas nu sakarat. Panonna ngapurileng dina bahamna anu calangap beuki loba kaluar getih. Lain ukur marambang jeung si kampak kilat anu olohok bengong ningali kilatna gerakan si jajaka di kurudung hideung. Dalah warga lembur anu milu lalajo kana eta tarung ti kajauhan ge milu arolohok. Congor bagus si Janarko, ukur gogodak bari kumacrek dihanapeun tangkal nyaksian kahebatan dununganana. Bangsat bagong buntung jahanam bodug marambang ngakidir nafsuna. Wanian pisan siahna tuan anak buah kaulah ha. Rek ngajago sia deh di hareupeun si marambang. Sanjaya tengah walon ukur cicing bari ngajaga sayaga. Kambakilat beulah babatok hulu jajaka budug eta. Beulah ayeuna kene gajang. Marambang ngagero mere parentah ka anak buahna. Het hiyo. Kampak kilat gancang ngulinkeun kampakna. Anu geus dicabut tina cangkengna tuluy ngagajlang salto. Maju ke arah Sanjaya. Kampak anu gagangna rada panjang eta gancang dihembatkeun ti luhur ka handap kawas nu hayang meulah sirah si jajaka di kurudung hideung. Sanjaya nu geus sayaga ngageser sukuna seeutik ka belah katuhu. Tuluy peureupna ngahembat ngirimkeun tenggeulan Karang Sewu anu diarah teh awak kampak si kampak kilat. Hiu ceger prak kampak anu bodas herang eta ancur teu mangrupa. Sawaktu kakeunaan tenggeulan Karang Sewuna Sanjaya galunggu. Kampak kilat molotot hareugeun nyaksian pakarangan andeulana kiwarit geus teu mangrupa. Awakna ngakidir huntuna kakerot ambekna beuki nambahan. Manehna ngagajlang maju bari dua leungeunna ngawangun cakar. Jurus meong congkok ngarontok marmot dipetakeun dua cakar rek nakuk tak-tak nu saterusna bakal disusul ku dagoran sirah kana beungeut lawan. Samemeh dua cakar kampak kilat tepi kana tak-tak Sanjaya. Sanjaya leuwih rikat nakis kedua leungeunna anu diangkat ka luhur hiuk plak-plak. Dua cakar kampak kilat jadi ngoleweng ka kenca jeung ka katuhu. Kampak kilat maksakeun nyurungkeun sirahna. Rek ngadagor kana beungeut Sanjaya tapi gerakanna eleh rikat ku tukur Sanjaya anu ngangkat sarta langsung ngabeset nunjal dadana kampak kilat. Hiuk gedug. Kampak kilat ngahanyuk awakna melengkung ka tukang. Samemeh bisa nyieun gerakan nu sejen Sanjaya geus niheulaan. Ngepangkeun leungeunna kana sirah kampak kilat. Hiuk kebro. Adah selontot bro. Kampak kilat namru labuhna nyanggigir tulang pipina karasa asarujat. Tapi babanena kampak kilat teluntur. Sakitu dua kali kebenangan manehna ngagurinjal hudang deui bae. Bari leungeun katuhna ngusapan pipina nu geuneuk. Rengkene kampak kilat masang kuda-kuda masekon.
ciat jeleng celepung. Suku katuhuna ngirimkeun tajongan ngarah kana dadana Sanjaya. Sanjaya rikat ngagiwar ka belah kenca plos atuh tajongan kampak kilat liwat di gigireunana. Hiu. Sanjaya ngetikeun leungeunna kana pingping suku katuh kampak kilat. Tapi sakali ieu mah kampak kilat gancang ngalabuhkeun awakna rata jeung taneuh. Ketigan Sanjaya ukur nganca angin, dihandap suku kampak kilat muih ngababad kana bincurang Sanjaya. Dina gerakan leled samak orok kaya Sanjaya gancang ngegejleng nyingkahan panajang nasi kampak kilat. Bari turun suku kancana ngahemat najong gadona kampak kilat hiuk put cedak. Ayaw! Kampak kilat ngedang heak, tuluy labuh nang karak bengkang. Sawaktu rek dipeupuh sirahna ku leungeun kenca Sanjaya, kampak kilat keuat ngagerentel ngajauhan Sanjaya. Gunakeun anu denggelan sakti anjeun deh, kampak kilat. Manambang ngagero ngelingan ka anak buahna. Kampak kilat gancang masang kuda-kuda deui. Dua leungeunna ngawangun cakar, cakar kenca diangkat hareupeun dada sarengkeun cakar katuhuna disimpen dina cangkengna. Bari ngagero tarik, cakar katuhuna digentakeun ka arah Sanjaya. Blesat aya sinar beureum anu kaluar ngablesat tina dampal katuhu kampak kilat. Eta sinar teh ukur sagede cingir tapi datangna gancang pisan. Sanjaya ngangkat leungeun katuhuna bari dampalna meber ngawatek aji sayuti cahaya. Sinar beureum sagede cingir teh kandak di tengah jalan. Tuluy ngablesat malikan narajang kanu bogana. Sinar anu tadina sagede cingir teh ngagedean jadi sagede jempol. Kampak kilat molohok kadeugeun, teu nyangka lamun jurus saktina bisa ditahan ku musuh sarta dibalikeun ku musuhna narajang ka dirina sorangan. Kampak kilat sempat ngagajleng pikeun nyingkahan sinar beureum jurusna sorangan, tapi gerakanna lat. Sinar beureum teh nembus kana hanapeun tak-tak katuhuna wuteus bros. Kawah! Kampak kilat ngoceak awakna meceleng tuluy nubruk kana bilik warung sangu. Brak! Bilik ruksak kampak kilat ngalungsar di handap bari gegerungan nahan kanyeri tina tatuna. Dina kayan kitu curela jeleng kayang celek anu ngadadak datang ka eta tempat. Si horeng nu datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe. Aduh, ieu mani ruksak kieu warung si Abah karunya ieu. Heup heula tulah tarungna keheula deureuh heula ieu. Mending ngejarajan heula ieu tah. Ibi nyanak awug anu amis raos kadeueut matak dedeyeun awug ibi mah tah. Bari jeung haneut keneh. Tah ieu jala beria ge nyanak tah. Aya ieu deui tah. Gonjing. Di wetan mah gonjing, di dieu mah bandros. Bandros sareng ieu tah ali agrem oge nyandak kueh cuhcur tuh. Urap jagong oge masih nyanak tah. Sok geura jalajan heula pamiarsa jajanan sehat ieu mah asli. Asli jajanan Sunda nya. Wah, pamiarsa. Kuno rojolna bisa ruwit urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana lelampahan sanjaya dina lalakon Pangeran Ranggawita bagian anu ke-16. Cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos satia manco. Satia ngadangukeun, satia ngarojong nya kana padaran-padaran aki atuh mugi-mugi sadayana aya dina kabaluyaan, kasinugrahan, kasayan nya. Amin ya robbal alamin. Pamirsa hapunten dongeng sanja teh tiasa kapedar unggal dinten kumargi tadi teh nya tos sababaraha kali ku aki dijelaskeun yen naskah dongeng sanjaya sadayana kakeum ku cai. Margi tahun ayeuna mah ageng pisan banjirna teh disimpen di lomari ge lomarina kakeum gitu pamirsa. 4 kali deui banjirna teh. Teu terang kumaha teh nya bangsa urang teh beuki ka dieu beuki seueur bencana. Ayeuna mah tos langganan tiap tahun tiap musim hujan dongkap banjir. Tadina mah tara banjir di taeun aki teh. Terang kumaha da ayeuna mah leuweungna gundul, aya anu teu gundul ge dipalakana sanes ku kayu atawa nepi ku tangkal-tangkal kai nu teuas nya tapi na ku sawit di mana-mana sawit. Janten leuweungna robih jadi kebon sawit. Akhirna teu aya pisan tahanan kangge nahan cai cileuncang atawa cai hujan anu turun. Salian ti eta oge walungana janten sedimentasi nya, janten deet sareng heureut. Jadi teu lancar cai ngocorna jan teu muat seueur walungan teh nya nah aya nampung caina. Pemerintah anu ngadangukeun khususna Kabupaten Pandeglang atuh wilayah wewengkon Sobang mangga diperhatoskeun. Margi tos aya korban jiwa upami banjir teh nya, korban harta mah banda tos teu kaetang. Janten wayahna diperhatoskeun. Janten curhat pamirsa nya aduh kumaha atuh da. Sakitu heula panginten pamirsa nu kapiatur akina amit wungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.